Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Kelas tilu Ibnu Hayyan dinten ayeuna. Alhamdulillah. Sae. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sadayana kelas tilu Ibnu Hayyan sehatnya. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Nyata ngeunaan usum-usuman. Sataacana ibu atos ngajelaskeun naon eta usum. Usum nyaeta waktu anu dicirian ku sarupaning kajadian anu umum. Jadi anu tos ku urang terangnya di Indonesia teh aya dua. Usum nyaeta usum hujan sareng usum halodo. Naon sih ari usum halodo? Jadi di dalam bahasa Indonesia usum halodo teh yaitu musim kemarau panjang. Upami usum hujan tina bahasa Indonesia teh nyaeta musim hujan anu terus-menerus misalnya dari pagi sampai sore ya seharian. Ayeuna oge urang tos ninggalnya kitunya sapopoe ayeuna sok hujan. Berarti ayeuna tos caket kana usum hujan. Tara salajengna nyaeta aya kagiatan anu tiasa dilakukeun keur usum halodo. Naon wae? Anu kamari tos ku ibu jelaskeun nyaeta ieu patani anu aya di daerah pantai nya. Ieu teh patani tiasa ngaitukeun uyahnya. Di dieu teh keur moekeun uyah. Taras barudak oge ieu tiasa ulin sareng rerencanganana. Upami usum halodo mah nya tiasa main bal, tiasa ameng sareng rerencangan, tiasa piknik sareng keluarga. Seueur anu tiasa dilakukeun usum halodo. Teras deui upami di usum hujan kagiatanana teh naon wae? Nyaeta anu kahiji patani sawahnya ieu patani tuh tiasa nyawah. Teras ieu barudak oge tiasa ulin. Ulinna teh di sawah anu keur usum hujan kitu main bal. Kawas kieu. Teras aya kajadian-kajadian anu aya di usum hujan. Tah naon wae anu sok aya nyaeta kajadiannya teh banjir nya. Teras taneuh teh longsor. Jadi seseueurna upami usum hujan urang sok ngadangu berita-berita di TV atawa urang sok ninggal kajadian-kajadian di daerah sekitar urang nyaeta banjir sareng taneuh longsor. Biasana banjir mah kusabab manusa oge nya micieun runtahna sok kawalungan. Jadi walunganna teh mangpat nya. Teras banjir. Aya deui kajadian-kajadian anu aya dina usum halodo. Biasana dina usum halodo teh sok katinggal ya kajadian barita kahuruan nya. Kahuruan teh kabakaran sok seueur teh. Teras aya barita kekeringan nya, kakeringan atau hese cai. Upami daerahna pegunungan biasana mah sok rada hese cai gitu. Upami usum halodo janten ieu tah gambarna bapak-bapak milarian cai. Teras ayeuna aya kawihnya anu bade ku urang dangukeun. Ku aranjeun bandungan kawihna ngeunaan usum hujan ciptaan Mang Koko anu judulna teh naon? Nyaeta Ngayuh Hujan. Ku ibu dikirimkeun ka grup link YouTube-na kanggo urang bandungan kawih Ngayuh Hujan. Saatos aranjeun ngabandungan atau ngadangukeun kawih Ngayuh Hujan. Tugasna mun geus apal laguna tina kawih eta pek kuhidep kawihkeun nya. Dikawihkeun, dilagukeun, direkam voice note ka ibu nya kirimkeun ka WA. Janten aranjeun tiasa ngavoice notekeun eta kawih upami teu acan apal tiasa
ninggal teksna dina buku paket. Nah, saatos urang ngadangukeun kawih teras aranjeun ngalagukeun eta kawih, ayeuna urang diajar ta ieu nyusun kalimah jeung ngalarapkeun tanda tanya. Naon ari eta? Ieu tanda tanya. Nah, aya kata tanya heula saat acan tanda tanya. Kata tanya dina basa Sunda biasana teh sok aya kata saha, iraha, kumaha, di mana, kunaon, jeung sajabana. Nah, upami aranjeun ninggal ieu kata tanya, tah urang kudu ngalarapkeun tanda tanya. Tanda tanya teh nu kitu tah anu dibeureumman ku ibu nya tanda tanya. Teras ieu contohna urang nyusun kalimah. Tadi dieu aya kata-kata atawa kecap anu acak-acakan. Tah aya diajar saha rek ngaji anu miluan. Tah ieu kan kecap-kecapna teh acak-acakan tah ku urang susun jadi kalimah. Di dieu aya kata tanya saha atawa kecapna nyaeta saha. Saha anu rek miluan diajar ngaji ngangge tanda tanya. Ku aranjeun susun eta jadi hiji kalimah. Tah upami tos terang nya ayeuna cik urang kerjakeun halaman sabaraha atawa kaca 33 nya. Kaca 33 mangga dibuka teras ieu ku ibu dicontohan nomor hijina. Tah nomor hiji teh nyaeta aya kecap rek Gilang diajakan ka Brebes iraha nyaba. Tah ieu acak-acakan nya. Urang jadikeun hiji kalimah anu hareupna teh aya kecap iraha. Tah berarti kecap iraha teh naroskeun kapan gitu ya. Kapan atawa iraha Gilang rek diajakan nyaba ka Brebes. Ini teh pake tanda tanya. Jadi kapan Gilang akan diajak pergi ya atau piknik ke Brebes katanya gitu. Nah, setelah kalian tahu ya, ini contoh untuk menyusun kata-kata ini menjadi satu kalimat. Tah mangga anjeun lanjengkeun kerjakeun ku nyalira nomor 2 dugi ka nomor 10. Upami aranjeun sesahnya atau kesulitan untuk mengerjakannya boleh meminta bantuan orang tua. Tah mung sakitu tugas dinten ayeuna. Hatur nuhun sadayana nya. Sing sumanget diajarna di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.